Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya dulur di lembur, baraya di kota. Urang salaku orang Sunda kudu diajar Sunda kumaha nalika nyarios dina undak usuk basa. Seueur keneh diantawis di urang panginten dina ngalarapkeun basa teh sok kadang kirang pas. Contona dongkap sareng sumping benten. Upami dongkap mah ka urang pribados, upami sumping mah ka batur. Contohna teu aya dina uleman wilujeng dongkap teu aya. Aya ge wilujeng sumping. Biasana wilujeng sumping mah kanggo batur. Upami kanggo pribados mah dongkap. Barudak ka mana si anu can datang gitu kan. Mun paca teu acan dongkap. Dina basa teh lepat sanes dongkap, namung sumping teu acan sumping gitu. Orang diajar we ieu mah nya. Kumaha dina ngarapkeun bahasa Sunda. Hatur nuhun.